Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Sunda sadapar buana saamparan jagat sadayana wilujeng mapag bulan suci Ramadan. Simkuring kesundaan waya di kota Tasikmalaya, pecinta cagar budaya senangan cagar alam waya di kawasan Gunung Agung Galunggung. Ayeuna bade aya acara ngalukat badan sakujur sareng wargi-wargi. Ngalut. Masya Allah. Aduh. Allahu Akbar. Sok maju. Wah. Rahayu. Alhamdulillah. Aduh, capeknya. Untung geus pemanasan heula. Aduh. Lamun teu pemanasan heula leklok tuurnya. Ada. Alhamdulillah. Ya bintangna ditungkar Kang Arif, ya dibakal Kang Arif. Ya. Aduh, Neng Lilis teh ieu teh sanes. Aduh, ya bade aduh. Bade naon? Tah, kitu nya. Wargi, naon dibak nya banyak menderitanya. Tah, alhamdulillah kasebuahanana aduh. Dari pelak ka sim kuring ini. Sina ngajagaan. Romo, kumaha sehat Romo? Aduh, alhamdulillah. Hari tukang ngalang-lang buah namanya. Adon tepang deui di dieu. Bubuhan seueur lo masih simpenanana. Da ieu. Aduh. Tuh, Abah Haji di dieu tah. Aduh, tinggal hayang jeung nu ngora wae ieu mah. Aduh. Ngorana baru heeh tuh. Berarti haridang. Ya, tinggal itu. Awas, ular biru. Ini budaya Sunda. Bukan acuman tanah. Ini masih tahun-tahun kawan Sunda. Orang Sunda, Islam Sunda udah. Bukan. Mulai. Udah sakit ini. Sok. Alhamdulillah kita jahit ini dan apa? Udah syukurin kita bukan gajah putih. Aduh. Awas. Pasang kuda-kuda adik. Iya. Ada.
kumaha. Kurang kudu tanggung jawab berenang. Aduh, si abang udah dibenci, ah, ayo mau tanggung jawab. Jadi aku selamat saya. Anak-anak ini aku sangat. Kumaha iya kalakuan. Tenang.